Hei, hai, naon ai keur gawe teh sok ngeganggu wae. Lain rek eta tuh sepatu butut. Oh, ieu mah nyeun siku-siku ame kuat, ame teu oyag, gadi itu perlu ieu teh dina pembangunan mah siku-siku kieu teh ame teu rea ka ditu ka dieu, Mang. Lain nanyakeun siku-siku sepatu butut. Oyag, lamun teu ka ditu teu ka dieu teh make siku-siku mah goreng, oyag. Sepatu geus teu meunang dipake. Ya nyaho atuh bakal ngulapes lamun teu make nu kieu mah ka ditu ngareo ka dieu tai nu kieu teh tah nu kieu teh siku-siku ka dieu kudu ka dieu aya Lain nanyakeun ieu tah. nya kuat nu ieu ge kuat ieu alus nya Teu boga sepatu geus teu bisa laku, teu bisa dipake ka dieu teh tuh. Butut. Nya ieu teh lamun teu make ieu teh ngareod ka ditu memple ieu teh ka ditu lamun teu make mah Sepatu geus butut ya. Tingali ieu tah sepatu geus butut. Minta duit yang beli sepatu make wae atuh. Ya, tuh tingali tuh. lain kudu kieu atuh nakol ieu mah ku kampak panyokotkeun apa naon kudu kieu teh ku kampak eta boga sepatu lain kudu nakol eta. Kampak bongting pangyokotkeun kampak sangeut ni gawe ge da minta jang beli sepatu ge teu mere. Kampak teh dieu teh balik. ku kampak kalau mere kudu kitu jang megehan nu kieu abong kolot belegu. Iya mah kudu ku kampak neulin ku sapatu itu sopak magehan ieu mah ieu. Bawa kampak.